Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Pamirsa sadaya, kumaha dararamang pamugi aya dina kawilujengan. Sararehat cager bager bener nu nuju tedamang sing diengalkeun damang deui. Anu teu boga duit panggihan dalang sarua ada lagi teboga duit. Dinoakeun sing balaleunghar, sing sarenang, sing panggih jeung kabagjaan. Pamirsa sadaya di mana wae ayana, video ieu nyaeta video neraskeun panca kamari dongeng anu judulna Jurig Tangka Caringin anu bagian kalima. Pamugi bahan katampi, pamugi janten penghibur kanggo baraya di mana wae ayana. Nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna, tong hilap oge di like, komen, sareng share supados simkuring langkung sumanget pikeun ngadamel konten-konten nu sanesna. Mangga nyangakeun ieu dongengna Jurig Tangka Caringin bagian kalima. Ohar jeung sumpena sanajan keur setengah mabok oge ari kana masalah ayeun mah angger teu poho sumanget komo mangih dua wanoja beuki we atoh manehna. Sumpena nu nungtun awewe nu keur mangku orok teh meuni ajegeler hayang bubureun nepi ka kamar. Beneran nepi ka kamar, orok ditunda dina kasur leutik gigireun dipan. Geus kitu eta awewe ngareret ka sumpena bari nyerengeh. "Akang." Cek eta awewe seuri nyikiki memongkeun huntuna. "Saha ngaran teh Neng?" cek sumpena bari tetelepek tatanya. "Kuring koyah Kang." Temal eta awewe ngadeukeutan ka sumpena. "Koyah? Ke kelanan asa kungsi ngadenge ngaran eta teh, tapi di mananya? Ke ah rasa asa meureun anda poho deui." Cek sumpena kerung mikiran sabab manehna kungsi ngadenge ngaran koyah tapi poho deui nya ngaran lagi jelema mabok atuh meureun mah ingetna naon. "Ah rarasaan merenang Kang." Cek awewe anu ngaku ngaran koyah nembalan bari laju ngadeuketan sumpena tuluy leungeunna nyekel leungeun sumpena. "Heuh meureun nya rarasaan meureun nya." Sumpena nembalan deui. Geus teu dipikiran deui di mana manehna kungsi ngadenge ngaran eta. Ku kituna teh sabab digoda terus ku ngaranna koyah. Ayo we digoda. "Tos atuh Kang, tong loba carita. Ayeuna mah hayu urang ngalalana heula. Kabeneran ieu Neng teh candi alagu murihna. Sabab lalakina ge eueuh kabur." Cek koyah mikeun ngagoda ka sumpena teh. Teu anta parah, gabruk. Awak koyah digabruk. Meneran digabruk, ngadadak awak koyah jadi resang. Os belut resangna teh. Baseuh bari ngecelakan cainana. Bau bangke nyengat pisan, bari loba bilatungan awakna teh. Sumpena nuker dibungkus ku nafsu kadalakian jual utah uger. Sabab basa tadi ngagalentoran awak koyah. Geus kitu ngadadak deui koyah nu tadina geulis ayeuna geus salin rupa jadi pikasieun. Beungeutna hideung melas, panon ngagantung kaluar tina kongkolakna. Bibir soek nepikeun kana ceuli. Bari bunyanyahan ku nanah jeung getih. Bilatung rebuan tingkarayap dina awakna. Ret kabelah awakna kahandap leuwih pikasieun. Beteng bolong nemongkeun jeroanana bari geus pinuh ku bilatung dulang. Bilatung dulang
Bilatung maksudnya satu bilatung maksudnya. Salah wae dalang. Nunyian aneh deui, orok nu satarina aya dina kasur leutik ari ayeuna geus aya di jero beuteung koyah. Keur dieu bari ngadaharan jeroan na jero beuteungna. Kabelah handapna pisan suku jeung pingping geus tinggal rorongkor ngawungkul. Ikasieun pokona mah. Ulah we, baraya mah ulah panggih jeung nu kitu mah. Moal teu kieuhna jero calana abongan geura. Juring. Cek sumpena nu tuluy lumpat di paparetot baru bebulucun. Ih, Kang sumpena, nah make lompat. Tadi atuh Akang, ayo urang tuluykeun nu tadi. Cek koyah bari ngapung nuturkeun sumpena, moal babari. Sumpena ajret-ajretan tepung, lompat di paparetot. Aya anu aled-aledan bari lumpatna teh, teuing naon. Ampun. Sumpena masih kene lompat. Ngan anehna, lompat teh teu jauh. Malah hayo we muter di jero kamar, tos dina malinglung. Ngeunah wae sia minta hampura, sia teu inget geus nandasa aing ah. Tuluy ku sia aing di kalubur nya hadapet ka caringin ah. Nabi kan kapaeh ku sia doan aing harita. Tembak eta makhluk anu ngaku ngaranna koyah teh bari ayeuna mah geus deukeut pisan. Talila gep leuheung sumpena dicekek. Tuluy awakna diangkat. Sumpena geus teu walakaya. Rasakeun sia bablas ti aing wawalak. Biadab batur sia si kohar. Ayeuna geus japapang paeh bari malotot. Cek koyah nu geuningan geus mangrupa arwah panasaran. Penting migin simpe. Sora anjing nu regag ajak nu babaung patemba-temba. Sora jeritan sumpena nu keurna nyeri alatan disiksa ku arwah koyah. Teuing kumaha nyiksana mah. Jeritan sumpena matak pukurayun lamun kadenge ku manusia anu saja. Deulila baju jep we jempling. Ukur solah hiliwir angin jeung sora wahangan cikoneng nu kadenge. Peuting nu simpe ukur sora sato peuting jeung wahangan cikoneng ditempas ku soradang daunan nu katiup ku angin. Ukur eta nu kadenge nama. Isukanana belah mana aya jasad jelema teh PRT? Cek patugas di kepolisian anu datang ke tempat eta tuluy nanya ke PRT. Itu Pak, belah handap munduran sisi wahangan tembal PRT. Geus kitu patugas di kepolisian ngadatangan tempat eta. Tuluy dipasangan garis polisi pikeun panalungtikan. Astagfirullah, nah aku naon atuh ieu manusia teh nya menirajat kieu awakna. Cek patugas deui meneran mariksa jasad sumpena jeung kohar. Keur kitu datang ajengan maksum. Assalamualaikum, punten Bapak, tiasa abdi kalebet garis. Cek ajengan maksum ka patugas polisi. Keheula Pak, dupi Bapak saha? Patugas malik nanya. Tuluy we ajengan maksum ngawangkong rada jauh ti warga. Jeung patugas kepolisian teh saenggeus dijentrekeun ku ajengan maksum laju diwidian yen ajengan maksum bisa asup ka jero garis. Tuluy ajengan maksum rep sidakep sila di dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakur nu hirup tinangtu bakal pendak sareng nu namina maut. Pon kitu oge sagala rupa makhluk nu aya di dunia ieu tos gaduh jalana sewang-sewangan. Hapunten sanes bade agul ku payung butut. Mung ieu mah ukur nedunan hiji pamenta ti makhluk ciptaan nu maha kawasa. Cek ajengan maksum andalemi handap asor DPDP nyarita ka sakabeh nu aya di dinya. Tuluy manehna ngalarapkeun jampe pamakena.
Barang geus kitu bray eces katempo ku mata batina di mana koyah dikubur salian teh eta oge anjeunna nempo ratih keur nyandakna akar caringin panonna peureum kawas keur sare. Astagfirullahalazim, paingan ditareangan teka panggih wae sing horeng disebutkeun di alam goib geuningan si ratih teh dipake pikeun eupan kadua lalaki nu geus ngaroga halana meureunan gerentes ajengan maksum na jero hatena. Ku pangabisana hawa goib nu mungkus ratih disinglarkeun. Geus kitu mah ratih teh bisa deui katempo ku nu sejen, bisa katempo ku saha wae yen manehna teh aya keur diuk nyandak na akar taka caringin. Tuluy ajangan maksum nuduhkeun ka patugas yen belah dinya aya jasad anu dikubur anu tayalian nyaeta koyah. Tim forensik daratang ngayakeun padalungtikan. Eur kajadian ieu jadi berita nasional, langsung viral, loba nu panasaran ku caritana. Wartawan TV, radio, koran, portal website daratang pikeun neangan berita. Masyarakat warga-warga di dinya geuwat nyarieun status na Facebook, na Instagram jeung sagala rupana. Ditambahan ku itu ieu statusna teh malah aya salah seorang anu nyeun statusna teh pikasurieun Uyan, Obay jeung Pudin ngadadak kakoncara. Pani jeung Ratih anu ngalaman langsung kejadian eta oge sarua kakoncarana. Komo Uyan jeung Obay jeung Pudin mah wah mukona mah loba nu wawancara ka manehna mah. Ngaranna Uyan, Obay jeung Pudin mah da bordak murah keneh teh ya geuninganan. Kadang mah ngacapruk ngomong teh kitu we bari jeung ditambahan sagala rupa omonganna. Patugas ti kapolisian oge geus boga hasil panalungtikan. Kunaon pangna koyah bisa dikuburkeun di dinya sabab hasil tim forensik mastikeun koyah keur reuneuh. AKP Jaja Ilaing jeung Aib Dayanti kukuring dibere tugas pikeun nalungtik ieu perkara. Omat sabab ieu geus jadi berita nasional tarap tingalengkah ulah padu wae mere statemen ka wartawan. Ceuk Kapala Kepolisian mere parentah ka Jaja jeung Yanti nalika keur di markas besar. Siap komandan, tembak Jaja jeung Yanti babarengan. Sok ayeuna mah geura arinit mungkin tereh ieu perkara rengsek leuwih hade. Pamungkas ti komandan kepolisian. Laju we Jaja jeung Yanti keluar ti rohangan komandanna. Ti mana nya Kang urang kudu ngamimitianan? Yanti nanya ke Jaja. Urang ka bagian polisi heula we ayeuna mah. Cenah geus kagambar sketsa beungeut lah eta korban awe anu dikuburkeun di dinya teh. Tembal Jaja. Terus ari jasad lalaki anu dua deui anu cenah mau tak kujurik kumaha? Yanti penasaran. Tah eta oge geus aya identitasna. Urang salaku patugas kudu bisa ngebongkar ieu perkara. Kumaha we jalana malah da geuningan eta lalaki anu duaan teh kawas nu diala organ penting dina awakna. Jaja ngajentrekeun. Oh kitu. Ganu harti lain kujurik atunya Kang. Yanti olohok. Sagala kemungkinan bisa kalakonan. Hayu ayeuna mah urang panggihan heula ajengan maksum anu duduhkeun tempat korban dikuburkeun teh. Ceuk Jaja deui bari laju asup kana mobilna. Sapanjang jalan Yanti loba ngahulang. Ari Jaja mah loba rurat reret ka Yanti. Yanti teh petugas polisi anyar pindahan ti markas sejen. Asal mah di beda kota. Kakara ayeuna meureun aya 2 minggu mah pindahna teh. Ngan kusabab manehna ahli di widang paneluntikan kajadian nu aya patalina jeung supranatural,
antukna ditugaskeun jeung Jaja anu sarua boga keahlian di bidang eta pikeun nalungtik kajadian ieu perkara. Pangawakan nyanti jangkung, awakna alus naker, bari rupana geulis. Teu aneh nalika mimiti datang ka markas oge langsung jadi primadona markas. Pon kitu jeung Jaja, saurang perwira nu berprestasi. Satiap perkara anu ditugaskeun ka manehna pasti rengse, beres. Jaja boga pangawakan jangkung gede, beungeutna kasep, sarimbag we jeung Yanti mah. Mantakna nalika ayeuna manehna ditugaskeun jeung Yanti, loba babaturana di markas anu nyebutkeun manehna duaan teh cocok. Keur kitu, waktosna saep manten pamiarsa. Tah, kumaha salajengna? Naon sabenerna anu karandapan dina ieu kajadian? Mangga antosan bagian kagenepna hengke. Hatur nuhun kanu tos gadangukeun tingawitan dugi ka rengse ayeuna. Hatur nuhun oge kanu tos like, comment, sareng share. Kanggo baraya nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados sim kuring leuwih sumanget pikeun ngadamel konten nu sanesna. Wilujeng tepang di video anu bagian kagenep tangkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.